Enjing-enjing ngadamel bagong. Dilanjut siangna angkat ka uleman. Assalamualaikum, Bes. Alhamdulillah Bes, enjing keneh teh tos beres nyeuseut sareng moekeun ieu teh. Tos beres mah langsung we ngadamel bagong. Tos wareg mah langsung we nyetrika. Sapertos biasa we Bes, abi mah pami ka uleman sok ngadadak kitu nyetrika teh. Tos beres nyetrika mah langsung we siap-siap angkat. Angkatna teh sareng murang kali ieu teh nya Bes. Soalna kalaresan nuju libur sakola. Sareng abi mah Bes asa teu paruguh kitu pami angkat-angkatan teh nyanak murang kali teh. Nya tara biasa nyalira da ka ulemana oge teu patos tebih. Teu lami oge jol dugi we. Tos markirkeun motor mah mapah we kanu gaduh hajatna mah. Soalna bumina di lebet gang. Ari pas tos dugi teh langsung we di piwarang lajeng tuang. Nuju Parasman teh ni asa riweuh sareng murang kalih mah. Pami teu dicandak asa teu pararuguh kitu. Ieu teh Bes tabu 11-an. Nya tabu sakieu mah nuju meujeuhna pinuh di nu hajat mah. Nya teu lami teh langsung we tuang. Sabari nonton aya hiburan dangdut ieu teh. Nya asa raos tuang teh komo nuju lapar mah. Ayo Bes abi tuang heula. Tos beres tuang teh dasar kitunya ari emak-emak mah. Ninggal cuci mulutna cendol sareng kerupuk mie. Asa teu afdol kitunya pami teu dicobian mah. Da tos ilahar hoyong we nyobian. Tos beres tuang teh teu langsung uih ieu teh Bes. Hoyong ninggal heula hiburan. Komo seueur nu nyawer mani resep ninggalna oge. Ninggal artos meni resepnya meni diawur-awur kitu.